Mapagkeunnya nih karo rompok hiji si Asep panggil jeung si Euis. Tepangkan abdi ti kelompok hiji anu gareulis jeung nu karesep. Hiji poe barudak keur ngariung ngobrolkeun bade ngalongok si Iteung nu tos lami teu sakola lantaran udur. Kumaha jaran ieu teh ngalongok si Iteung teh? Aya kuya bener mah kayu wae si urang mah. Ayo lain kumaha? Ayo. Tanya we ketemu naon? Mau naon atuh? Berem lope pelajaran bahasa Sunda sok karebang. Buat naga. Iya. Iya. Tahu. Nya atuh apel. Beli di mana? Di Blok M Lin. Oh, di pasar. Deket we. Balik sama we sabari sekalian ngalong si Iteung. Sekalian. Ke makan waktu pokoknya. Ya ayo. Saat tos ngariungkeun, barudak aruy heula ka bumina masing-masing garentos acuk heula. Saat tos gentos acuk, barudak langsung arangkat ka bumina Iteung ngalalongok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, salam saha. Jangankan kamu salah rencana. Saya golok-golok ke Cipiteung, mohon abdi rencana bade ngalongok Iteung. Oh, salah rencana nana. Goreng sangu, nepi ka hideung. Mangga lamun ti bebeut. Oh, salah rencana Iteung mangga atuh kalebet. Ayo ka dieu. Lebat mangga Iteung di kamar. Iteung, ieu aya rencana nana. Mohon maaf mangga carawi. Aya lutung dina pager, kumaha Iteung cager. Pak Abdullah kauleman alhamdulillah ada. Iya mangga ngalalueut heula. Saya aya nya. Punten nuhun. Nuhun Ibu. Di kantor heula nya. Nuhun. Manyeun kopi aja jeung teh. Bari nyakolan pun ewan ai sebenarnya teh Iteung teh geuning naon? Goreng empet tutung setengah meuli putus ti Mang Yayan. Gering hate si Iteung mah diputuskeun ku si kabayan. Sagaha wae. Meuli radio ti rompok haji muludan sakolana libur. Sakieu video di kelompok hiji mudah-mudahan biasa ngahibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.